Dengan manulung-ulung man. Mikiran naon? Ayang baju koko maca ulang-ulang kieu oge teu boga baju pisan. Naon yang baju koko? Kayak kalem ke urang pangneangankeun jeung si Sarmen baju koko mah. Oh, urang enak rek neangan baju koko mah. Tapi gratis eta teh, soalnya orang teu boga duit pisan Gratis bae. Hei urang men urang cokot bajuna. Alhamdulillah, rezeki anu saleh. Iya baju teh semuanya. Nah, baju kieu da aing mah baju koko lain baju kieu. Pan sarua ya ge baju koko. Tuh si kokona tuh. Alah, ieu mah lain atuh ieu mah ah. Tadi pancek mana yang baju koko, baru orang memintakeun ka si koko. Anas di talian si kokona. Ieu mah baju nu gelo lain pergi salat ieu mah atuh. Da aing mah hayang lagi baju koko anu pergi salat, pergi ke masjid lain baju si koko nu gelo ieu mah. Marusingkeun sia mah ah dua anak kata make baju kieu. Sia nu musingkeun mah. Heuh men balik ah. Ya aing mana goblok baju aing ya aing diboleh iran dia kumaha da lelo leuwih teh aing mah teh gelo sia teh